Panghela-helana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat. Cara tobatna aya cara tersendiri, jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae manteh salat 3 kali eta jang ahli syariat. Jangan mentes salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh hanterkeun tobat ngaranna namun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar meme sare urang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atawa maca ayat kursi meme sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngalawudu heula sanggeus ngalawudu maca ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mimitian alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca meme sare kan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uhliman teh pemajikan bloon deui aja urang eureun deui dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye ti Cilongok cenah ge cek kiai meme sare maca ayat kursi sia maendahan ngariung di luhur kasur barengan leh akarak bae tiba lagi aja tilok kitu bae pan ngomong emang kos kitu pabajikan kurang adab kos kitu teh ye tah bejang baca gua bareng jadi dia tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia gahina tanaon kai da ieu teh ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ye ngalawudu nu bagus mah ngalawudu mesare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate Cakap majikan kok nganeng-nganeng gitu. Kalau mau omong. Tadi biasa gitu ngan gitu. Baca kurang wae di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia. Kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula. Sanesa banget terus kanu katotor ku lain macana 3 kali pakulhu palak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sirih asuh buah aya sumindal buah teh aya kalajengking buah aya bayombong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teh terus komo dikontrakan mah pan tema atuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasuk nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makena mah iyalah urang istighfaran ye dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar utang bayar begitu beres arak ya bayar sare istighfar baca salat baca istighfar homo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala awanika wa adika masatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nah eta lah anu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tahu bacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacana mah subuh nurutan Kangjeng.
Sebut maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani boro-boro maca eta buku subuh ge kurat perot kutak sakumaha depan kaberangan deres di jero waktu keneh mah. Nah iyalah ayatna ku urang dibaca wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi orenganan dosa natita dipanggul lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alasa ama yazirun panggoreng-goreng nanu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa ma hayatud dunya illa la'ibu walah jadi teken tadi pada cekap certain hiya illa hayatun dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir daya dijelaskan ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya daya kahirupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun laibun walahun berarti aya kahirupan akhirat sumuhun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga khairul lil ladzina yattaqun eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik anu ngajaga pamusikan nu ngajaga dosa-dosa ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantap dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan, aya kahirupan dunia, aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskan ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureuyan hungkul jeung memengan kaulinan. Ai anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Aju dijieun mobilan sapoe dua poe tilu poe kunyana keneh dibalangkeun eta budak leutik ngaran. Heureuyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoan. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh mau sama rakyat mah yang ganti itu eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajaruan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh sakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atau 50 tahun atau 80 tahun mayoritas ke 23 tahun carang lu datang ke 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyana ngan sakadar ngaheureuyan dunia heureuyan lalagaan jeung dunia. Naon nu batak disebut lalagaan jeung heureuyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan nyonyoo kakapalan nyonyoo bobonekaan sapoe dua poe tilu poe saminggu dua minggu blang kos kitu percis. Atawa anu dimaksud ku labun teh ye adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut ku lahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Baheula mah Elvi Sukaesih Rita.
kabelah dia nama Epitamala, kabelah dia nama Ting Ting. Aju ayah teteh di mana? Di lapangan. Urang lulu mayanan teteh neule orkes eta urang keur lakbun ngaranna. Urang keur lakbun ngaranna. Aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur lakbun lamun teu boga niat nu lain. Eta lakbun. Hartina ngalaksanakeun maksiat ngaranna lakbun. Urang keur cicing bae jol bae babaturan urang kersanya. Yuk jadi tuh aya catura di urang main catur lakbun ngaranna. Datang desa urang neulekeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda tak waing dibere duit. Hakan tak ku kuda atau kuda nah hakan. Atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit waing. So, ebrak bisa aya patih ka dieu. Tuh dihakan. Hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia. Sial sia, itu sia nu sial. Gelut, atau emang main mah gelut, lakbun ngaranna. Lakbun teh. Terjol babaturanana tiluan aya di opatan. Lah, usul main catur, mendingan main remi bae ya. Remi. Cek. Do as timbul. Eta tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun. Keur meujeunna rame-rame main remi tol enek Sekupi titit. Lampung liwat. Coba tanyakan di mana kontrakan anak. Mbak sini. Ada apa? Kontrakannya di situ Pak Haji itu pengkolan situ. Udah lama sih baru sebulan. Pak ingat. Aing karak neuleuh. Boleh saya ke sana? Tuh enggak apa-apa ke sana. Nomor HP-nya berapa sih? Lakbun teh. Dikeun carita lakbun aing mah yeuh goblok. Lalagaan heula lakbun ye. Keur lakbun eta lakbun kelas 3 tah mah kos kitu. Lakbun kelas 3. Kuring kelas bupati. Lakbunna kelas bupati kuring mah Singapura. Singapura. Di Inggris kan wae jadi Singapura. Ayo orang Inggris mah tilok Singapura Singapura nyebutna. Berangkat ke Singapura heureuyan bupati teteh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis berarti nanti Minggu saya bisa golep udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading udah beres di situ nggak apa-apa lah nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono tah eta lumayan tak kelas menengah kelas menengah talabun tak kos gitu talabun eta labun tak kelas kos gitu siapa moal nyaho kena main golep kumaha emang main gatrik paling geus ya mah tuh geus main gatrik kori geus main gatrik paling jago gobag nah eta permainan kos itu eta labun dah wah lamun kelas anu luhur mah masyaallah di samping selundupan narkotik di luar negeri masuk Indonesia di Indonesia masuk luar negeri lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh ya produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan di Aceh dan lain sebagainya eta teh lamun teh dikirim ke luar negeri rugi jasa aya pemainna teh lakbun teh labun kelas tinggi geus urusan bangsa dongdotna jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh di mana sebutkeun atuh Gus ya cek nya aing teu nyaho meureun tah di kawasan ge lumayan 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000 malah mah anu tadi ada kontan tadi bayar diudag-udag kamu punya utang belum bayar belum bayar apa atuh ini katanya Temareres ada keisian nyebutna kendaraan dipakai jajan belum dibayar kendaraan apa udah banyak jangan banyak om eta kelas 20.000 kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000 kelas 1 juta naik deui baheula lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional
aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nyaho? Bruxelles. Bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Bruxelles, kelahiran Amerika Serikat, paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisanna direnggut nyana bisa beli kapal Bruxelles. Masya Allah. Tuh emang kumaha kitu kelas dunia. Atuh saya mah kelas 20.000. Mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun, lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Heeh, naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. Abe kanyawan ieu, abe kaharti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Lamun kenapa tarifnya panjang kan dihartikeun ku bahasa urang bae aja sia urang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyahoan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abeh kanyahoan pan dunya si labun walahun ta cara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas maksiat, lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni, pondok pesantrenna bener-bener ibadah ka Gusti Allah. Haju minta bantuan ka nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nu deuk perang ku manehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana henteu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun. Babari kan. Tah mayoritas teh kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Bari masal ngadenge ayat eta nyaho tah. Nyaho tah. Ki haji teh oh dunia mah kos kitu horenganan tah. Anu minta jariah ajun teh dibere bari nyekelan janggot teh kos. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu walaupun dijelaskan emang kos kitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun mana wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirat dunia nu dipake taat dunia dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju aya pembangunan masjid minta ka urang atau urangna langsung nyodorkeun tah 100 juta tah 500 juta tah 1 miliar eta mah dunia lain labun walahun eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye urang henteu jadi lanat sama dunia. Urang aya ieu jual bae Assalamualaikum baji baji mah musa maji ngatur nanaonan duluan usaha aing. Wah memehna geus ngajawab kos kitu kareudang aing mah henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu ieu mah lain pan atuh naon-naonan sia make jeung naliti usaha aing usaha aing geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu itu asal ngomong lain gitu Pak Haji kula ieu boga budak eta non gara-gara ngararaji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat ya tuh sia-sia nu magahanna kunaon make jeung ka aing sagala eta lahun teh nu kos. Tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat mah teh rompeng bae gede angin bocor hayang rada bagus je sia dek bangun geus aya gambarna nyencak aya gede gambar bae
aduh blon eta nu sugih teh blon pas kitu teh ngagambar we lain kieu pan nu sugih mah geus tenang bae kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju kakarak atau lamun di dinya boga babaturan tukang gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magaan maji bae sing tentrem nya tah geus bener aya gambarna ieu kieu satuju atau manangnya anak geus satuju bae asal leutik teuing ieu mah ieu leutik teuing sapira 5 kamar cak abah haji mah nyieun 3 tingkat ge kontrakeun sakit aja belon teu serius ieu mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Gas, sia mah ulah nyaon naon, pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna. Geus aya teh ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya. Masyaallah, ta ieu keur carita lain labun lain lawun. Akhirat di mana nyokotna? Apa cak Kanjeng Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlanat. Malaun man fiha. Dilanat jelema nu aya di dunia na ge dunyana dilanat jelema nu aya di dunia na terlanat illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat teu wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tamah akhirat tamah nu kos kitu mangaran nomor katilu wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tamah akhirat tamah. Jadi geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya terlanat mal'unun man fiha kecuali 3 perkara hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat tamah pibuktieunan kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake ilahi kalimatillah masjid pondok pesantren majelis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat nomor katilu al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun kecuali 3 perkara geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga didelekeun neraka didelekeun sorga didelekeun neraka eureun-eureunna di sorga bahkan dirina teh sieun kana paeh nu matak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh jajan teh cenah kiai inget ka paeh minimal lah babak-babakelan gitu jang paeh minimal kan kos gitu kamari prekan 2 minggu teh apaan atuh dipake ngalancong mah lu lupa baca atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae kakarang bolong ih henteu lolobana mah pugu kesel cenah ieu teh ngaji emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh ai ka aing teh rindu ka tukang uduk rindu hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah kabeh nginaheun ke kapanggi bae urang jeung ayat eta oh iya geus samun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teh digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teh jadi labun walahun akhirat labun walahun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun aing teh semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah
dirina poho ka Allah la'bun walahun. Dunia dipakai poho ka Allah la'bun walahun. Urang kuari meuli mobil bus. Tetangga kabeh ngoromong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga besi deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya. Ayo naik ka Banten gratis. Poe Minggu yeuh urang ngaji gratis. Besi deuk ka mana ya pake bae mobil gratis. Eta mah teu labun walahu. Malah cek tetanggana mudah-mudahan Ki Haji ka beuli mobil deui. Angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah. Rumah mana ge gratis bang. Anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangenahan jang fakir miskin di akhiratna moal henteu salamet lantaran di dunia bae geus di kenon kitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege. Berarti teu beres anu sugih. Tinggal kitu bae babari jasa. Asal tatangga hadege we teu beres berarti. Lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil. Mobil nu mana? Mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh. Masyaallah. Kadang kudu kula ditu Pak Haji leungit mobil nu mana? Nu pernah kanterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh. Masyaallah, masyaallah. Pak Haji leungit mobil nu mana? Anu pernah dibawa ke Banten teh, masya Allah, kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji, sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui, dibere deui, diganti deui tuh. Eta tinggal dengekeun tatangga bae. Tinggal dengekeun tatangga bae kitu hese-hese. Eta teh utusan Allah, lamun di dunia da kos kitu, di akhirat teh gengke bakal kos kitu. Lamun di dunia dipake kadedeu, di akhirat teh pasti. Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang laya diu tuh kan gitu. Ki Haji anu muriang unung Ki Haji nu mana anu baheula urang minta jadi hati dibere teh hadege tek modarna ge ngageleger geus mah ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae dengekeun tatangga bae. Nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Ay akhirat waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Yakin ari akhirat mah dasa akhirat nya surga eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik. Afala taqilun. Hei kafir afala yaqilun bisa takilun bisa yaqilun. Mun takilun kitu ka urang kabehan apakah maneh teu malalikir atawa kafir apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti. Sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti padahal mah waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa anu ngajagaan syirik manehanana bakal akhirat. Kok bisa leuwih bagus tibatan dunia lantaran di akhirat mah kanikmatan anu hakiki. Eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran bagus beneran gelis beneran. Kaya pacekcok di surga mah jeung deui makin hari makin nikmat makin hari makin lazat makin hari makin beda per harina kanikmatan makin tambah nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun, dijadikeun jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah babarengan jeung para nabi khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat. Amin ya rabbal wallahu a'lam.